wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Muhammad Rifki Sopiana abdi ti kelas 9C. Bade kadapat tugas praktek bahasa Sunda nyaeta tentang kerja keras. Langsung kana contoh biantarana nuku abdi bade didugikeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur orang sanggakeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala parantos maparin kasehatan ka urang sadaya. Teu hilap sholawat serta salam mugia salawasna curcor ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kusing kuring dihormat. Dina deungeut ieu sing kuring hoyong nyampaikeun sakadik perkawis kerja keras atanapi digawe rencage. Sakumaha anu ku urang terang kasusesan teh moal datang sorangan. Secara ujug-ujug kasusesan teh lain hadiah ti langit tapi buah tina usaha maksimal. Aya paribasa Sunda anu unina, cikarak ningang batu laun-laun jadi lego. Ieu ngandung hartos yen sanajan usaha urang katingali leutik tapi upami dilakukeun kalayan setekah pola serta tuluy tumuluy pasti bakal aya hasilna. Kerja keras teh sanes saukur capek awak tapi oge kudu dibarengan ku sabar. Nalika orang mengihan halang, orang ulah gampang nyerah. Jujur digawe baru jujur bakal mawa berkah pikeun kahirupan. Dua usaha tanpa dua teh sombong, dua tanpa usaha teh hapa. Ku kituna hayu urang manfaatkeun waktu sakumaha dena urang sing ngareteg dina diajar atanapi digawe. Sebab naon anu dipelak ku urang ayeuna anu bakal dipanen ku urang jaga di masa depan. Mun sakitu biantara saeugeut sing kuring mugi aya mangpaat pikeun urang sadaya. Hapunten bilih aya kalepatan dina basa atanapi ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana tepangkeun nami abdi Farhan Ramdhani ti kelas 8B. Abdi bade ngadamel ujian praktek bahasa Sunda anu diaping ku Pak Haji Opik Yusuf. Dina kesempatan ieu sim kuring bade nyarioskeun biantara perkawis rukun tetangga. Rukun tetangga teh mangrupa sikap hirup sauyunan, silih hormat, silih tulungan, sareng silih jaga antara warga di hiji lingkungan. Hirup di tengah masyarakat moal tiasa sorangan, urang pasti priyogi batur. Ku sabab eta penting pisan pikeun ngajaga karukunan. Upami urang hirup rukun, lingkungan bakal karasa aman, tentrem sareng nyaman. Contona nalika aya tatangga anu kasusah, urang kedah daek nulungan nalika aya kagiatan di lingkungan urang. Urang oge kedah ulu biung supaya hubungan silaturahmi tambah raket. Sabalikna lamun teu aya karukunan bakal timbrung paselisihan, salah paham sareng suasanana jadi teu pikaresepeun. Kukituna hayu urang sadaya ngamimitian tina diri sorangan pikeun ngajaga rukun tatangga ku cara silih sapa, silih hormat sareng ngajaga sopan santun dina kahirupan sapopoe. Mugia ku ayana karukunan lingkungan urang janten tempat anu damai sareng bagja pikeun sadayana. Cukup sakitu anu tiasa ku abdi disampaikeun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana nepangkeun wasta abdi Fahra Alia Nurhadi. Abdi ti kelas 8A. Hadirna abdi di dieu insyaallah abdi bade ngalengkapkeun tugas ujian praktek bahasa Sunda anu pembimbingna Bapak Haji Taufik Yusuf. Dina kesempatan ieu insyaallah abdi bade nerangkeun pupujian. Hiji, pengertian pupujian. Pupujian dina basa Sunda nyaeta karya sastra lisan anu eusina pujian, doa, nasehat, jeung pangeling-eling ka umat sangkan emut ka Allah Subhanahu wa taala. Biasana pupujian dibacakeun atawa dinyanyikeun di masjid, bisa samemeh atawa saatos azan, bisa wae dina kagiatan agama. 2. Tujuan pupujian. Aya babaraha tujuan pupujian. Salah sahijina nyaeta ngingatkeun umat supaya salawasna emut ka Allah, ngajak kana kahadean jeung ngajauhan maksiat, ningkatkeun keimanan jeung katakwaan, ngahudangkeun sumangat ibadah, ngajarkeun nilai-nilai agama ku cara anu leumas. 3.
Arti pupujian nyaeta ungkara anu ngandungkeun puji-pujian ka Allah, salawat ka Nabi, serta doa jeung nasihat pikeun kahadian hirup. 4. Contoh pupujian. Contohna sapatos kieu. Hayu urang sholawatan kana nabi anu mulia, mugi menang syafaat di yaumil kiamat. Bisa wae hayu dulur urang salat ulah nepi ka kaliwat, sabab salat teh kawajiban pikeun sukumna umat. Cukup sakitu anu tiasa kusim kuring disampaikan. Mugia naon anu kusim kuring disampaikan bisa bermanfaat kanggo sadayana. Hapunten bilih seueur kalepatan dina pengucapan atawa perilaku. Isuk-isuk minum kopi, sareng roti di buruan. Hatur nuhun parantos ningali, mugia abdi teu seueur kakirangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Guru Putra Pajar. Abdi bade nyampikeun salah sahiji dongeng nyaeta dongeng Dalam Boncel. Zaman baheula di hiji lembur aya budak ngaranna Boncel. Pagawean sapopoe nyaeta ngurus kuda di kedalaman. Boncel gawena repekeun jeung getol. Salain gawe, Boncel oge diajarkeun rupa-rupa kebiasaan serta disakolakeun. Atuh puguh we dunungan Boncel beuki nyaah ka Boncel. Sebab Boncel gampang ngingat kana rupa-rupa nu dipiwakna. Beuki lela ilmu Boncel beuki loba jeung Boncel beuki pinter. Hiji poe aya aki-aki jeung nini-nini nyamperkeun ka dalam Boncel. Teu disangka-sangka aki-aki jeung nini-nini ngaku indung bapana dalam Boncel. Harita keneh eta nini-nini jeung aki-aki diusir ku dalam Boncel. Genep sasi ti harita dalam Boncel katerjang ku panyakit ararateu. Sadaya ubar nu aya tos teu bisa nyanggeurkeun panyawatna. Pangana ngendak-ngendak teu damang teh lantaran durhaka ka kolotna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana tepangkeun nami abdi Muhammad Rizky Apiah ti kelas 9B. Abdi bade ngadamel ujian praktek bahasa Sunda anu diamping ku Pak Haji Opik Yusuf. Dina kasempatan ieu abdi bade ngadugikeun biantara anu judulna pentingna neangan ilmu. Sakumaha urang terang ilmu teh pisan pentingna dina kahirupan ku ayana ilmu. Urang tiasa ngabedakeun anu hade jeung anu goreng, anu leres jeung anu lepat. Jalma anu boga ilmu hirupna bakal langkung terang tur gampang dinya nganghareupan rupa-rupa masalah. Dina Islam oge diajarkeun ilmu teh kunci pikeun ngangkat darajat hiji jalma. Ku kituna urang salaku murid kudu getol diajar sing hoream nanya jeung sing hoream maca. Ilmu moal bakal datang sorangan tapi kudu dipilarian kelayanan rajin jeung tabah. Ulah ngarasa cukup ku ilmu anu geus dipiboga sebab ilmu teh sajati ti mimiti buayan dugi ka liang kubur. Bapak Ibu guru sareng rencang-rencang ku kituna hayu urang manfaatkeun waktu anu aya keur diajar. Sangkan hareupna urang jadi jalma anu mangpaat pikeun bangsa negara jeung agaman. Sakitu anu tiasa abdi sampaikeun. Hapunten bilih aya basa anu kirang marenah atawa kecap anu kirang ngeunah. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on the line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng kasadayana, perkenalkeun nami abdi Hamdani Satya Purnama.
murid kelas 9B. Dina kesempatan ieu SIM abdi bade ngalaksanakeun tugas ujian praktek basa Sunda ku cara nepikeun dongeng anu judulna Sangkuriang. Caritana aya hiji mojang geulis ngaranna Dayang Sumbing. Anjeunna boga anak lalaki ngaranna Sangkuriang. Kusabab hiji kajadian Sangkuriang teu nyahoeun. Dayang Sumbing teh indungna sorangan. Nalika geus dewasa Sangkuriang kagoda kana Dayang Sumbing serta hayang ngajadikeun pamajikan. Dayang Sumbing sadar Sangkuriang teh anakna tuluy nyieun akal pikeun ngahindarkeun. Anjeunna masrakeun syarat Sangkuriang kudu nyieun situs Tangkuban Parahu jeung bendungan pikeun panghalangan walungan. Dina hiji peuting Sangkuriang ngalakukeun eta kalayanan dibantu ku makhluk goib waktu gawena. Ampir henteu Dayang Sumbing ngadoa ka Gusti supaya beurang gancang. Datang tungtungna Sangkuriang gagal sabab banon poe geus muncuhul Sangkuriang ambek pisan. Tuluy nyepak parahu anu keur dijieun nepi ka parahu eta katumbalik. Parahu anu katumbalik teh ayeuna jadi Gunung Tangkuban Parahu di Jawa Barat. Mun sakitu nu bisa ku SIM abdi disampikeun. Hampunten bila aya kalepetan dina dongeng Sangkuriang eta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.